Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yopi Andriana, lamun nami lengkapnya, lamun nami panjangna, hidup terang kan? Nami panjang Bapak, nami panjang Bapak Yopi. Lamun nami pendek, Pi. Biasa gitu gue, nami pendek Pi. Bapak bade borangan, hartosna ngabodor sorangan, atanapi stand up komedi. Bapak kamari di kelas tilu kisah nyata. Semua nu diceritakan ku bapak mah teu bohong. Kamari di kelas tilu si Nur tah. Bapak bejakeun nami lagi da teu bohong bapak mah si Nur. Bapak teh nambut nambut panyerut. Nambut panyerutnya. Ai pas ku bapak ditambut dikeun set ret pas bapak teh dago gua kan. Aduh bapak ini lah ditiup tuh cara bapak mah ditiupnya. Sok ini bener cara lamun ditiup mah. Aneh bapak mah. Lamun ditiup cara bener emang leres cek bapak mah bohong. Lamun ditiup bener atuh kitu mah ngareuna. Lamun bapak ditodong ku penjahat. Serahkan harta-harta kamu. Ku bapak tinggal di kewe. Ecek malingnya kuma, ih, kok ditiup? Jadi berarti nama medu. Ayo kita mengarenanya, pancek kelas di rumah lamun silet atau pesok ditiup, sok jadi keseket cek kelas tilu, iya mah. Atau kita mengarena gelut, pengalaman penjahatnya. Set, pas Erik bedog dikadekeun ke bapak, set, bapak dikira. Pas penjahat dikadekeun, oh penyeri itu dari ditiup, atau kita mengarah aja. Makanya aku bapak ke kelas tilu cik bapak lambut penyerut, aku bapak sudah aja kan. Kan abeuhan sekali kagok tidak sok make pemikiran anu cek batur. Contoh, lamun pulpen teu ayaan, bapak pernah dibejakeun ke kelas-kelas bareto mah. Pulpen teu ayaan hiji rahasiana ulah beja-beja ke batur ya. Lamun pulpen teu ayaan hayang ayaan deui wayahna ulah beja-beja ke batur nya. Pulpen teu ayaan hayang ayaan deui rahasiana meuli deui. Tapi ayah di kelas 2 mah lamun pulpen eueuhan teh sok dicoret-coret kana kaca. Aya nu pernah? Pulpen teu ayaan dicoret-coret kana kaca, aya nu pernah? Nah, di kelas 2 coret. Tapi eta kelas 2 kalka ceurik, teu dicoret-coret kana kaca teh. Ya dicarekan cenah di kantor. Nah, dicarekan, dicoret-coret lain kana kaca jendela, tapi kana kacamata Pak Kepala Sekolah. Masih tentang pulpen, lamun eueuhan sok dikocrok-kocrok ieu nya. Eta pernah kelas tilu si Alif di dia dikocok-kocok yuk, truk tarik teuing. Si Alif bari peureum, truk. Ai tutup na teh meceleng anu pernah teh meceleng. Atuh kana rara itu digigireun ka dieu pinu. Truk. Pas buka mata, awas ya. Pinu we di dieu teh tinta. Tong dikocok-kocok teuing kitu da geus eueuhan mah geus teh eueuhan. Sok aya nu kana kertas kieu-kieuanan, bikin keracet aya nu kitunya. Oh, di kieu-kieu dikona kulitkeun. Geus eueuhan mah eueuhan. Penting nulis teh penting, geus ditulis diapalkeun. Lamun ek ulangan tong sok diajar nyontek. Aya nu diajar nyontek, nyon catatan penting-penting, set pas dibuka isuk teh erek ya ek ulangan dibuka set dibuka. Ternyata tulisanna leutik teuing teu kabaca. Nitah nulis ka babaturana dibuka isukna teu kabaca keneh wae da tulisanna butuh teuing. Akhirnya boga ide terjaman bapak mah baheula sok ditulis na ping-ping set tulis. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Kewajiban adalah ditulis na ping-ping. Pas isuk erek ulangan dibukakeun set ping-pingna kieu set. Eueuh, disabab ping-pingna hideung. Pulpena hideung
nulis dina ping-ping hidung nyerep atuh tinta lagi kena kulit deui wae. Terus deui sok aya anu nyonto teh ditulis dina tangan raraban isu ek dites raraban anu bisa ditulis di dia dina raraban 2 kali 3 sama dengan genep pas salaman aja bapak guru atuh ngapal karena bapak guru udah terkesangan dinu bapak guru jadi aya rarabanan dinu hidup jadi teu aya ulah kitu nya jadi kudu urang teh kudu diajar tong nyontek kelas 1 sagala ditanyakeun sagala dibejakeun nu teh Pak ya septual toel Pak yo imam cenah goroi wae Pak yo Randy ngarenghap Pak ya si imam musik-musikan sagala dibeja-bejakeun bapak lami ngajar di kelas 2 panglamina di kelas 2 nya sagala lamun nyerak sajajar pertanyaannya bisa jadi beberapa puluh Pak nulisna ku sambung atau napi ku cetak cek bapak teh ku sambung tapi Pak abi teh tiasa sambung atuh ku cetak sok bebas Pak ku cetak wios mah tadi cek bapak bebas Pak aya nu ngacung Pak nyeratna ku pulpen atau napi ku pulpen cek bapak bebas aya nu ngacung deui Pak wios nyeratna ku pulpen wios tapi Dabi tanya nak pulpen tapi mah ditanya ya saya langsung Pak tadi cek bapak teh bebas lamun hidup nyerat di dia sajajar payat ibu-ibu pergi ke pasar membeli buah apa naik hidup apal kehandapan teman itanya ai kelas 2 mah bingung bapak ieu teh cekap kamanakeun buahna cenanya ibu-ibu membeli ke pasar membeli buah ai buahna teh teu mahi usah tetep mah buah mah tetep kana resekeun mau bapakeun teh. Jadi beberapa pertanyaan tina sajajar tulisan. Eta kelas 2 nya atanapi kelas 1 nya. Lamun bagian dipariksa, lamun kelas genep lumayan. Pariksa ngagimbung lumayan. Aya nu seungit Maybelline, aya nu seungit anu sengit tahun haslin lamun kelas 2 ngopimu kabeh anu bojigong anu bukelek anu bokos kaki anu bokes kesang anu wah rupa-rupa tapi dari kebiasaan kelas 1 kelas 2 pasti ngagimbung aya nana lagi ngagimbungnya dan sok anehna teh lamun kelas bawah lamun bade ngompol kan biasa we cek bapak mah kelas 5 mah biasanya Pak punten bade kehampangan keluar tapi kelas 1 mah teh kitu bapak abi aya pipis aya di luar buka pantat biasa we kieu ai keur dijawab biasa bapak da biasa we teh kudu bari kelanu kitu biasa gitu nya tapi da tambah kan we da tambah nami kelas 1 nya sekian pembahasan ti bapak mudah-mudahan teh aya manfaatna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh